Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wargi orang teraskeun ieu dongeng dina bagian anu ka 24 dina carios Balik Bodas. Mugia sing tiasa ngahibur wargi mangga wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun berepeting menyasa jempling saurang geweuh nu liar ongkohan tas hujan ngaririncik angin ngagelebug muraikeun sora sasatoan cari cangkas jeung ciang-ciang taksiran jalma-jalma rek liar ngaras hoream taririseun atawa jeblong ongkohan sanggeus paar jali maot teh jarang aya nu kalwani kaluar ti peuting ari lain rona mah sabab sok loba nu manggihan makhluk nu matak pikasieun jeung watakna keung bae. Tampolana magrib keneh oge geus narumpi di masing-masing imahna. Kacaturkeun isukna malam Salasa biwarni geus sasadiaan sasajen nyaeta rek babakti sakumaha papatah ti Inon nu dicaritakeun ku si Jendil bari biwarni jeung tawa si Jendil teu boga rasa curiga naon-naon diturut sakumaha papatah Inon. Padahal si Jendil ge nyahoeun Inon loba pakayana teh teu sabongbrong kasebut munjung ka ratu beurit tapi duka kumaha ku waktu harita si Jendil make katarik ku omongan Inon kitu deh indungna taksiran hayang mulus pakaya ulah diganggu ku beurit atawa ku hama sejen sabada biwarni nyimpen sasajen di pipireun imah nepi ka pukul 9:30 peuting can sare keneh si sinarieun pituluheun si ganu jara rauh kitu deh si Jendil sanajan manehna geus gogoleran ge di kamarna can sare masih keneh nyileuk tapi lila-lila mah reup sare meni ujug-ujug ngaguher siga meunang ngabebeutkeun. Ari biwarni harita ngajejentul keneh di tengah imah bari ngapleuk nyupa awak dibubeligir ukur make kutang di luareun wawangunan meni simpe comrek nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet meni recet di sarada da puguh pasawahan harita teh tempat pasawahan bungkul nyedak ka peutingna keun nu kira-kira nincak ka pukul 11. Biwarni kakarangun nangtung tuluy ngoloyong ka kamar narek nampi taksiran ayeuna mah geus karasa tuluh kakarage biwarni rek reup guluprak cenah kadenge sora nu ngaguluprak tarikna keur kadenge nama ti dapur atuh biwarni ngorejat deui bari gegeran dengan sorangan tak anger babongok kucing teh ari geus wakaratak teh nya ngarontok beurit kitu sok ieu ngacak-ngacak dahareun we aing malah mangkaring tadi nyimpen pais pedas sapotong deui dina tetenong kitu gerentesna biwarni tuluy nyirilih ka dapur bari ngahus-hus padahal di dapur eueuh ucing eueuh naon samalah tetenong gerekep lol biwarni ngelol ka goah ceuk pikirna bisi ucing nyumput tapi di goah eueuh ucing gilak maksud malik maksudna mereka jero deui kakarage salengkah cungung anjing babaung di pipir meni melewung atuh biwarni ngalenyap reuwas ari katama-tama kadenge sora manuk koreak meni asa ngayapak luhureun suhunan biwarni dedeheman ret biwarni ngareret kana panto anu katukang ceuk pikirna bisi can ditulakan tapi panto rekep da geus ditulakan ku rancatan sanggeus anjing jempe jerat-jerit sora awewe jejeritan matakna hariwangkeun tapi teu puguh kadengena sakapeung asa deukeut sakapeung hawar-hawar jempe nu jejeritan disambung ku sora awewe cicirihilan disambung ku sora lalaki babara katakan siga nu ngeuna jempe sora eta atuh biwarni rungah ringe ngadenge sora nu seuseurean jeung harita cungungung anjing kadenge babaung ayeuna mah sada dihareup di buruan keak-keak manuk koreak disada meni siga nu bulak-balik di kulon kawetan ti wetan ka kulon dibarung ku sora manuk ricit usman beden manuk sirit uncuing meninggalak dina tangkaranu pipireun imah biwarni rekot-rekot sada sora nu leumpang di tengah imah nincak palupuh rerekotan atuh gero biwarni ngagegero si Jendil samarukna kaluar nia Jendil okna tapi nu digegero teu nemalan-nemalan acan da puguh geus sare ngagebrak teu lilir-lilir jep sora nu leumpang teh jempe kojengkang biwarni ka jero tuluy ngelol tina lawang kamar ana bre horeng si Jendil mah ngagebrak bari kerek nyegrek sarena nangkarak bengkang
Gening si lempang dia saha cenanya sidik seorang lempang palupuh kadenge rekotan bisa ada masih jadi reka dapur disangka mah tapi ngaguher gening si Jenil mah biwarni ngagerendeng jeroin dadana geus kitu mah koloyong biwarni ka kamarna goloyoh ngedeng tapi pituluhun tetep asa jararau geus aya 10 menit sabada biwarni ngadenge nu seserian jeung lempang di tengah imah kolebat cenah katingali luarin kamar aya nu ngolebat harita teh sigana teh para mitra sadaya siga jelema atuh para wargi sadaya puguh we atuh korejat biwarni ngorejat deui ujug-ujug puringkak bulu punukna marulingkak tapi sanajan karasa keung oge maksakeun maneh tuluy turun deui tina dipan tuluy ngelol tina lawang ana breh di tengah imah aya beurit bodas sadua-dua ting kelenang ni badagnaker atuh beurit bodas teh para wargi sadaya taksiran mah harita teh kilak beurit bodas malik tuluy ningali ka biwarni taksiran lamun di jelema maneh teh eueuh deuleu itu aya beurit bodas mah di baradag kitu nah beurit bodas di mana cenanya da sasari ge taya aya beurit bodas hari itu si direret jeung baturna bari cara caciricit edas itu narangtung ayeuna mah lucu beurit teh edas eta siga keur siri cium nya lucu asa kakarana leuh beurit bodas kararitu cek biwarni kawas teh sadar ngadon gegerendengan sorangan bari seuri keur kitu guluprak di tepas sadan ngaguluprak biwarni ngareret kana panto hareup barang ngaliuk deui maksudna merek nempo beurit bodas sakiceup tadi ge beurit bodas geus ngiles teh kanyahoan ka mana korolosna har nah ka mana beurit bodas tebet eueuh geuning gerentesna deui leungit beurit bodas ngong kadenge sora lalaki ngomong ngan teu apal kana sorana duka sora saha pokna teh kieu ngadna lima manghormat anjeun gugaula gugaula di aping bakaya anjeun moal murung mulus moal murung kajadian hayang melak naon-naon moal murung jadi mulus rahayu muasa gaula terus disuguhan anjeun kitu nu kadenge ku biwarni harita disambung ku anjing babaung meuni melewung mungaran mah biwarni reuwas harita teh para mitra sadaya barang ngadenge sora anu nyarita kitu tapi sanggeusna mangarasa bunga sabab pakaya bakal mulus bakal kaala akhirna biwarni gede kapercayaan kana papatah ti Inon gerendeng biwarni ngagerendeng jero dadana nuhun eyang nuhun kaduhun panghormat abdi katampi kalayan pakaya abdi bakal mulus bakal kaala mugi sing saterasna dipangjagikeun ku eyang saporos pakaya abdi ulah aya nu ngaganggu kitu dina gerentes sate biwarni make nyebutkeun eyang jeung karuhun sagala kanu nyarita tanpa jirim disangka nama karuhun padahal mah yakin nu nyarita teh siluman bari teu diperhitungkeun pibalukareunana engke di akhir lamun teh mah biwarni terus nurutan model Inon sedengkeun si Jenil mah jongjon ngagebra teu lilir-lilir geus kitu mah kakara biwarni ngampih deui ka kamarna terus sare sabab harita geus peuting pisan anu kira-kira pukul 1 tuna nu keur sarare antara si Jenil jeung biwarni indungna caturkeun tilu urang rona nu keur ngadurukan hareupeun gardu bari ngawarangko ngaler ngidul sagala diceritakeun pokona mah nyaritakeun urusan pakasaban nu saurang nyaritakeun perkara pakaya bari tiluanana ge ngalegot kana kasusah cek nu saurang genah keneh jadi kaum kuli sakitu sakieuna puguh panghasilanana cek nu saurang genah keneh nu dagang cek nu saurang geneh keneh tani padahal nurutkeun kana karipuh mah tiluanana ge sarua pada ripuh digawe rajin menang penghasilan tetap teu bebas teu bisa sakama-kama kalawan di bawah parentah nu dagang kudu boga modal bari leheung payu atawa aya untung da keuna ku rugi kitu deui kaum tani sajabati make modal teh samodel meuli gemuk jaba kudu muruhkeun macul atawa ngagaru bari geus dipelakan can tangtu ka ala hasilna tamahna mah cek itu kudu kana naon cek ieu kudu kumaha akhirna saurang katelah Mang Emen ngadon nyaritakeun Inon nu keur meujeuna senang hate mah euy lintang ti si Inon euy nu tadina mah ripuh leuwih ti urang atuh manehna teh ayeuna mah katingalina mani siga nu tibra hees ngeunah dahar
Imah weweg segala kasan Imah duduk janela pakaya beki nambahan bari teu weleh ka ala. Pamajikan rencem ku perhiasan atuh anakna geus rumah tangga bari ara usaha nama raju. Nah ari urang atuh rajeun kasebut boga pakaya teu weleh ngarahuh teu weleh aral. Melak itu melak ieu tara kajadian. Tapi si Inon mah melak naon teu weleh jadi ngadatangkeun penghasilan atuh cek Emen. Pok batur nusa urang katelah Yoyo Mairan bari ngorehkeun durukan. Da jeung nyana si Inon mah di deuleu-deuleu mun siga nu tenang pisan euy namun jeung kitu cek Yoyo boga timburu kadinya. Nya sugan manehna mah teu sabohong brong euy. Da sapiraku ari sawajarna bisa senang kitu. Tapi dewek mah kagetna teu ku eta we saumur-umur can pernah katingali ngagini. Kamana-kamana pakaian sarua we jeung urang. Sugan boga pakaian alus dah henteu si eta mah. Emen Mairan kana omongan Yoyo. Lah keun bae barina ge usilan teuing kana urusan batur atuh. Rek munyung rek kumaha da keur nah atuh barina oge. Karta nempas kana omongan Yoyo. Jeung Emen atuh jep carempe saurang eueuh nu ngaromong. Sanggeus ngaromongkeun Inon heuleut sawatara menit cungung kadenge anjing babaung hawar-hawar ti jauhna. Tapi ronda nu tiluan jongjon yang hareupan durukan sigana teh teu ngarasa keung teu ngarasa sieun ku sora anjing babaung. Sabada masyarakat eta lemur tara manggihan deui makhluk nu matak pikasieun. Dianggapna ku masyarakat didinya anu kasebut jurig atawa ririwat teh geus eueuh. Jempe sora anjing babaung tukangeun rona nu keur ngariung durukan teh. Aya saurang jalma nu teu kanyahoan torojona ujug-ujug tukangeun rona we. Gog eta jalma cingogo kalawan nyarita sorana semu ngosom. Lamun marani hayang mulai si Nyon pek turutan ku marani asal moreh daek di botul dewek pokna. Atuh rona nu tiluan temeh bareng pada ngalalieu. Lenyap hatena tinggal lenyap terus ting korejat narangtung. Tiluanana malah lunur bari panonting parencrong. Kana beungeut eta jalma barang diteges-teges. Si horeng Mang Arjali nu ti heula geus korban diroga halaku beuri. Beuki lila katingalina rupa beungeut Mang Arjali matak pikasieun jeung matak pikagilaeun. Panon nu sabelah pun celik nu sabelah deui kongkolakna ngolohkor. Ceuli duanana rawing beuheung ngolohkor berebei. Tina beuheung kaluar getih ting berebei harita teh. Nyarak celakan barakatak seuri meuni siga nu ngeunahna. Nganiageun nyeu manjang mula nu sia mulah nyeuy nganieukeun. Pasangkeun jeung kaula nu anana. Enggawa gantian ku jeung Anika. Kitu para mitra sadaya caritaan eta makhluk anu mangrupakeun Mang Arjali. Rona nu tiluan leungit di temah wadi ngadonting garwak bari ting balecir sewang-sewangan. Nu saurang mengkol kabelah kidul, nu saurang kabelah kaler. Palebah kebon awi gok paamprok itu sieun ieu sieun duanana ting garwak. Cek nu saurang nyangka jurig menggatan jalan, cek nu saurang kitu keneh. Beretak lalumpatan di katukang sedang Emen harita tuluy diudag-udag ku jurigna Mang Arjali bari teu eureun-eureun cocorowokan. Bareng harita si jendil lilir manehna ngadengieun sora nu gogorowokan. Korejat si jendil hudang kalawan teu mikirkeun kana nganaon-naon. Ceg kana keris kujang pamere ti Aki Wiranta tuluy ngalaan tulak panto. Duka kumaha harita si jendil gede hate make turun kaburuan. Kabeneran Emen lumpat na teh kaburuan si jendil sabab caang ku lampu lantera nu ngagantung. Dina panyaweran harita Emen ditewak leungeun ku si jendil kalawan ditanya. Kunaon Mang Emen? Aya naon itu? Mang ini? Aduh ampun kuring mah. Coba dosa ampun. Mang ampun. Cek Emen ngadon ampun-ampunan bari ngadeg-deg. Atuh awak renghap ranyug napas harita teh ngahegak puguh we. Si jendil ngerasa kaget ningali pola Emen gitu. Sing tenang Mang, sing tenang. Ya mah kuring jendil kunaon rek Mang? Pok caritakeun kunaon Mang? Si jendil netepseukeun. Aduh, jendil teh. Nya kuring jendil ari kitu aya naon? Aduh, Mang tulungan ieu. Mang dibobari ku eta. Tenang Mang, caritakeun sing jelas. Dibobari ku eta Mang. Cek Emen kakarasa kitu bari ngalieu. Ana breh nu tadi teh katingali makhluk teh. Itu ka dieu bala. Aduh ini Mang sieun. Emen ngagoak bari cereng luncat ka tepas.
Gilak si Jendil ngaliuk anak breh makhluk nu matak pikasieun. Reg eta makhluk teh ngaraneg baraka takseri. Wangian musia wadai nyengdeli ai. Lamun jadi gantian muainik dibawa minggu madur. Pokna tuluy mureleng ka si Jendil. Sedang emen nyulusup kana kolong babalean ditepas. Saha anika teh manusia tua jurig? Lamun bener anika manusia saha ngaran anika? Sabalikna lamun jurig atawa siluman. Nah, jeung di mana tempat anika teh atuh sah? Si Jendil bener-bener kawilang wani ning hareupan makhluk sarupa kitu matak pikasieun. Ngabuya nyai. Pokna nyebutkeun ngaran Arjali. Oh, baru Mang Arjali ieu teh Mang Arjali kapan Mang Arjali mah geus pindah alam ieu. Geus teu sabuju jeung kuring na Mang Arjali make nemongan rek nganiaya manusia nu masih keneh kumelenang di alam dunya. Sok balik ka ditu ka alam anu geus diancikan ku Mang Arjali barina ge. Cek si Jendil seolah-olah ngusir. Wai, wai, namun jangan mata yang jadi ngaulah dengan dia. Namun jadi gantian alamat dihakan gawe ngaulah. Tema jurig na Mang Arjali ngancang. Oh, jadi Mang Arjali teh moal munurnya? Wah, saya dudung manja jeung jadi ngaulah dan gantian. Lamun Mang Arjali teu daek init tarima ya ti kuring. Cek si Jendil para mitra nyantongan keris pamere ti Aki Wiranta kujang teh burinyai tina tungtung keris kujang kaluar cahaya buburinyayan. Tapi jurig Mang Arjali babara katakan panon sabelah sigarek bijil. Nihakani yang ngaunya. Pokna sigarek newak tapi si Jendil cukup rikat. Manehna gentak luncat ka gigir. Kilak celeng si Jendil luncat ka belah kenca. Kilak si Jendil malik bareng jeung kitu congok keris kujang ditojokeun kana palebah beungeut curig Mang Arjali sabrot tina congok kaluar seuneu nyebrot. Kuak curig Mang Arjali ngagoak tarik pisan. Bari nungkupan beungeut sedang congok keris ditojokeun deui ka palebah awakna. Kuak curig Mang Arjali ngagoak leuwih tarik batan tadi. Malah tuluy gagarabagan bari mundur sakujur awakna kabulan ku seuneu. Sakiceples eta makhluk nu disebut curig Mang Arjali ngiles. Nu kadenge ukur sorana gogoakan kitu ge hawar-hawar siga nu geus ngejat jauh. Harita si Jendil para mitra ngahegak bangun capenaker. Geus sidik eueuh mah kalacat si Jendil ungah ka tepas harita teh. Luak liuk nempoana emeh emang emen eueuh. Ceg si Jendil kana lantera nu ngagantung dina panyaweran. Geus kitu ngadamaran ka kolong babalean ana breh kasampak Mang Emen keur nyempon dina kolong babalean ceg suku Mang Emen sabelah dicekelan maksud si Jendil rek diguyakeun. Da atuh gorowok Mang Emen ngagorowok ampun-ampunan samarukna nyeklan kana suku teh juri. Sanajan Mang Emen kasebut geus kolot ari ku sieun mah komo bae. Aya mah bari jeung aya nu nyeklan kana suku nepi ka teh karasa ngompolan maneh. Calana ribeng ku cai ompol harita teh. Di kuring mah Mang Jendil ya mah geus kaluar atuh da naon-naon ayeuna mah. Jurigna geus kabur. Cek si Jendil atuh geus disebutkeun kitu maka kara emen bijil tina kolong babalean. Awakna ngadeg-deg beungeut pias koneas siga eueuh gatihan. Geus eueuh jurigna Jendil. Emen nanyakeun bari masih keneh ngadeg-deg siga nu nirisan. Ngan geus eueuh geus mabur Mang. Aduh, Gusti mah agung nuhun Jendil Mang ditulungan. Sigan lamun Mang teu lumpat ka dieu mah leuh. Teu papanggih jeung maneh geus pasti we Mang teh korban jadi mamangsa jurig nu bieu meureun. Cek emen kareuwasna geus rada leler asa disambung umur lain bobohongan. Geus tong papanjangan urusan bieu Mang lah ieu mah kuring rek amanat ka Mang omat balik cacarita ka inung kuringnya tina perkara kajadian bieu. Inung kuring mah sok bari leumpeuh Yuni bisi manehna soakeun ke si Jendil ipat-ipatan ka emen. Wah, Mang mah rek ngomong sasaha Mang mani. Ayeuna Mang rek milu ngararep sabeting ieu mah. Sabab balik ge Mang teh teu ludeung. Kajian subuh-subuh we Mang balik. Teu naon rek ngendong mangan omat di mana inung kuring nyaring ulah rek cacarita. Lu geulana mah ka jero bisi tiris mangkaning angin saking ngahilibirna cek si Jendil.
geus kitu mah tuluy ka Arimah kalawan pantona ditulak ku si Jendil. Koloyong si Jendil ka kamar nyokot angel sasiki keur si Emen. Keur Emen bisi tunuheun apunten keur Mang Emen. Sokarnya geura sare Mang, sabab peuting keneh teh, cek si Jendil nita sare. Atuh goloyoh Mang Emen ngedeng kitu deui si Jendil asup ka kamar sabab tunuh keneh. Sedeng Emen mah nyileuk wae teu daek kreup, rajeun geus ngalenyap nyah beunta deui. Malah make gegebegan sagala taksiran inget keneh kana kajadian bieu. Akhirna menepi ka bedug subuh Emen teu sakarejep-karejep acan. Korejat Emen hudang deui tuluy ngagegero si Jendil laun teu hararese si Jendil hudang kaluar ti kamarna. Iya, Mang rek balik we geus beurang ye. Sekali deui Mang nganungkeun kana pertulungan ti maneh nya ieu. Emen bebeja rek balik. Nya sawangsuna mampek atuh rek balik mah da geus raya-rayaan geuning. Tema si Jendil balik kulu trak manglaankeun tulak panto. Cerut Emen turun tuluy ngaleos balik. Atuh si Jendil teu sare deui manehna tuluy mirun seuneu. Bari nagenkeun saeng naheur cai teu lila. Indungna geus nyaring malah init katampian sabab di luar geus caang. Geus kadenge sora manuk raricit di sarada, manuk saeran meuni beger. Isukna poe Salasa kira-kira pukul 6:30 sabada si Jendil balik ti tampian. Malah can di baju-baju acan harita teh di luar sada sora lalaki ngorak keneh. Ngagegero si Jendil meuni tarik puguh we. Si Jendil kaget atuh. Eukeur mah eukeur peuting tas aya kajadian perkara Emen anu ngarona dibeberi ku jurig Mang Arjali. Ayeuna aya nu ngagegero matak Mang hariwangkeun. Sirilik si Jendil ka hareup muka panto ana berai horeng si Taslim. Katingali meuni haruha hareho. Aduh. Mah teh meuni matak hariwangkeun aker. Cocorobokan segala tak naon ungah atuh da teu ditulakan aya naon mungkin. Cek si Jendil bari ngiwir-ngiwir ka meja. Aduh, ari maneh geus ngadenge meja dieu. Ari meja urusan naon dim? Si Jendil neuteu. Mang Aki Wiranta pupus. Tema si Jendil bangun nu geumpeur. Balik ieu ngomong teh lim kaos nu teu hideung nakernya. Gundam tawangin cu ilaing teh kaos nu teu matak dari dosa we. Astagfirullahalazim. Sing busung sumpah nage nyaan. Aki Wiranta pupus yeuh. Iya jam genep maut nage. Tema si Taslim. Untung sok heureuy lim bising cabok sih ku aing. Jelema teu naon majalkeun maot reng doraka ilaing teh. Si Jendil tetep teu percaya kana omongan si Taslim. Dieu. Ira dewek sok ngabohong, ira sok ngabobodoh ka ilaing. Dewek ngarti lamun jelema nu sok ngabobodoh sarua jeung nyen pidosaeun atau pidorakaeun. Dari jelema doraka teh ngeunah kitu. Ya Jendil mimiti mah dewek teu percaya. Kabejaan ku tatangga nyebutkeun Aki Wiranta maot. Samala ku dewek dicarekan beak bersih sabet teu ngadenge gering-gering acan atuh. Malah urang kapan kamari tas ti Aki Wiranta. Nya nu ngabejaan teh ngagusur leungeun dewek supaya dibuktikeun. Bareng nepi kaburuan imahna Aki Wiranta nya we di imahna teh loba jelema geuning we. Atuh kalacat we dewek unga ana breh teh heueuh we Aki Wiranta maot. Cenah mah jam genep maotna teh. Puguh dewek sakedapan mah teu lemek teu nyarek ngahulang we ari batin mah ceurik. Geus kitu dewek inget kana carita Aki Wiranta. Yen manehna nyaritakeun rek balik ka Sarakan poe Salasa. Hirong dek nyarita ki sarua jeung rek mere silib ka urang duaan euy. Cek Taslim ngajelaskeun bari sora ngageter siga dibarungku sedih. Sing nama tuh jeung dewek ka ditu ah. Awas yen ngabohong gablog saku dewek. Cek si Jendil. Masih keneh cangcaya. Jerut tarurun tuluy ngaleos rek ngayakinkeun kana omongan si Taslim. Barang nepi ka imah Aki Wiranta nya we loba jelema di dinya teh. Harita si Jendil teu kungsi punten kanu araya ngan kalacat we unggah kebat ka jero. Kasampak Aki Wiranta nu geus ngabanusan teh keur pada ngaririung ku tatangana. Geus kitu mah kakara si Jendil percaya. Gek manehna diuk ngareneng jeung si Taslim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aki hampura kuring. Teu sangka teuing we Aki baris ninggalkeun si horeng. Aki nyaritakeun rek balik ka Sukabumi teh nyaeta we rek balik moal bisa panggih deui jeung sarerea. Hampura kuring Aki, muga-muga Aki mulangna ka alam barjah masing ditarima iman Islamna. Dihampura dosa perdosaanna Aki nu gede nu leutik kalawan dilegahkeun dicaangkeun di alam kuburna Ki. Kitu gerentes hate si Jendil bari carindak-dak ngarasa sedih. Bari teu disangka-sangka Aki Wiranta rek maot. Red si Jendil ngareret ka saurang lalaki tatangan Aki Wiranta sarta nanya. Kang ari Cisarti geus anu ngabejaan acan? Geus bieu ku barudak tapi ku teuing rek ka dieu duka moal. Sabab Nyi Sarti ge keur aya nu karasa cenah duka teuing ari salakina mah. Sabab dibejaan ge ku barudak teu nemalan-nemalan acan. Tema tatangan Aki Wiranta.
piraku deui Kang Inon teu ka dieu onaman mah koslin kolot we, cek Taslim siga nu keuheuh. Nya lamun teu ka dieu mah geus we urang urus ku sararea lah, samalah ayeuna mah urang maranian heula tuh. Cek si Jendil pok saurang lalaki tatangana keneh Aki Wiranta. Nanya demi katelahna Sarkosi. Nya teu naon rek dimandian heula oge. Ngan di mana geus meunang ngamandian ulah waka dibungkus sumawona tuluy dikubur ayeuna. Tunggukeun heula kula wargana. Nepi ka pukul 10 telatna pukul 11. Lamun Inon eueuh bae nepi ka pukul 11 prung we kalubur. Tapi kumaha sararea satuju henteu? Cek Sarkosi nanya heula. Kana pamadegan sararea celengkeung si Jendil meh bareng jeung Taslim pangheulana nemalan. Lamun ka pukul 11 Kang Inon eueuh wae malah ka dieu terus we lah kubur. Keuna kuring tanggung jawab. Pokna. Geus kitu malayon Aki Wiranta digarotong ku opatan dibawa ka pipireun imah. Harita geus nyampak cai aya sababaraha emerna jaba jolang opat siki parinu. Atuh gebo geus sadia teu hararesa tuluy dimandian. Atuh mayit teh para mitra. Samalah si Jendil jeung Taslim katut nu dua urang tatangana marilu ngamandian nepi ka beresna kalawan geus dibawa di ka imah. Goledag layon dikadengkeun bari diruruban ku samping kebat. Sedang dua urang lalaki keur nyadiakeun pibungkuseunana. Geun eta kabeneran geus aya boehna mang? Cek Taslim kanu keur ngatur-ngatur boe. Lah nya eta jang lamun dipikir ku salancar mah keur mangge lain ngupat malaikat. Kamari mang pareng ngaliwat ka dieu tas ngala daun cawu. Kasampak Aki Wiranta keur ngajajentul we dina golodog nya manehna teh ngagero-gero ka mang. Kancang ku mang disampeurkeun kalawan ditanyakeun maksudna. Pokna teh minta dipanggulikeun boe 10 meter bari ngasong-ngasong duit. Atuh mang teh sama meh narima duit tengah hulang heula. Umang ditatanyakeun keur saha Aki meuli boe teh. Teh mana teh keur sasadiana Aki bisi dimangsak poang rumpak caringin beurang peuting. Jeung urang ngaberubahkeun kanu jadi incu. Aki boga duit pamere ti barudak di dieu sok dikumpul-kumpul cenah kitu. Geus kitu mamang teh tuluy ini ka pasar meuli boe 10 meter aya sesana 600. Dibikeun teh teu daek narima anggur disesepkeun kana pesa kampret mang majarkeun teh. Ieu mah lain muruhan tapi ngajimatan cenah ka ilaing kitu. Nari tadi waktu Umang geus kata mereka tampian ngadenge meja Aki Wiranta maot. Sakedapan mamang teu percaya atuh. Barang dibuktikeun ka dieu nya we nyampak teh keur dising hareupan ku tiluan. Ceuk nu ngatur-ngatur pibungkuseun. Lain ku kitu sigana mah aya samodel moal aya we samodel Aki Wiranta siga geus nyaho baris pibalikeun ka alam barja pokna deui. Nya tumang lah kuring teu nyangka satungtung buuk Aki Wiranta baris semat poe ieu. Ari ka kuring mah jeung ieu ka Taslim kamari nyaritakeun rek balik ka Sarakan ka Sukabumi. Sugan teh nyawer balik ka Sarakan bari ceuk Aki Wiranta rek poe Salasa. Soreng geus mere tanghara, mere beja ngan kuringna we nu belegug. Sambung si Jendil bari teu weleh caridakna. Waktosna seep. Alhamdulillah namai kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Beurit Bodas bagian ka-24. Hatur nuhun kapala wargi anu parantos mencet subscribe-na. Hatur nuhun pisan. Sok nu teu acana dikeura tekan. Permios.